أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya lanazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleuleuskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan. Leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. Seakan-akan urang keur menyiksa awak urang. Siksa awak urang ku urang. Beuteung laparan ku urang. Kemudian hate horenganan jadi bersih. Teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh. Ruh jadi suci. Taharatir ruh. Wasafail qulub. Nazara qalbuk ilallah. Ya Allah. Hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih bagus ke aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jan teu akur wa anta subuh khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kedua bakal nimbulkeun talattuf tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leuleus hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf tarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae saplit-plit nu boga tetep bae aya merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam hukum puasa turun ayat eta teh taun kadua hijrah sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah taun kahiji macan aya puasa taun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam jadi diinstruksikan puasa tahun kedua. Sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun. Kangjeng Nabi 10 tahun cokot, tahun teu puasa 9 tahun.
Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sekali nu 30 poe. Pikih. Ceritaan anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun. Gah lamun nyaho. Berarti kan berbicara hikmah. Lamun tadi berbicara hukum kaparduanana. Lamun carita kaparduan berarti hukum. Tidinya aya syarat jeung aya rukunna. Nah, diijmakeunlah ku ulama. Ditinjau tina ayat, kemudian ucapan Kangjeng Nabi, jadilah sebuah ketentuan hukum. Ialah fikih, wajiblah puasa, syarat sekian, rukunna sekian, pembatalanana sekian. Ialah hukum. Tina hiji ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna. Asbab wurudna teu nyaho, asbab nuzulna teu nyaho. Kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan. Kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah, tarima asak bae geus urang mah ijma ulama. Mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama, boloon. Bohong deui nya. Dek dang tibana atuh jam maca Quran ge hese. Maca hadis ge atuh hese. Nyana ge sabenerna mah hate leutik mah percaya ieu enggak embung ngomongkeun gengsi ka NU. Sakitu doang. Gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah. Urang-urangan urang menggeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun Imam kitu Syafi'i. Ah embu make Syafi'i lah. Hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga. Sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui. Atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah enggak eta mah. Pokona mah mazhab anu opat mah mudawan. Silakeun tamang geus. Baik dek make nu mana-mana ge. Acenah urang mah dek pindah-pindah bae. Kumaha pindah-pindah teh? Poe ieu puasa teh dek make Syafi'i, isuk make Hambali. Engke poe ka opat make Maliki, poe ka 5 mah, poe ka 3 make Maliki, ka 4 make Hanafi. Balik deui ka Syafi'i atuh bae. Becus mah. Aduh apa eta habis Said Maliki mah kan mantang disebut Said Maliki. Eta teh nyana teh madzhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae. Nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i, kadang-kadang sataun make Hambali, kadang-kadang make kitu Hanafi, kadang make karak Maliki. Eta teh kumaherna dina madzhab. Maher dina madzhab. Urang hebat. Urang mah teguh dina Syafi'i bae. Wajan kuku mah geus Syafi'i bae urang. Geus kapepet-pepet ka karak. Geus kapepet ka karak urang. Neangan. Hebat. Sebenarnya ieu nu paling hebat bah. Nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge. Urang Mesir ge urang Mesir. Anu manehanana hebat jasa elmuna ka urang Indonesia mah. Tak. Angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i. Pajar pinter horeng nyahonangan eta mah. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung. Lantaran naon ieu kumaha toapna? Lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh. Lantaran toap kemudian batal lah. Teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae. Masa kitu sih? Sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu. Iya guys, teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal deui kajian kumaha ge. Gampang kos kitu mah. Urang taklid ka mazhab Maliki. Hesena. Taklidna tira, sapake taklidna teh kuduna wudu jeung toapna. Toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap. Kos kitu mah hese cenah. Sia mah dibere babari ge hese kana bae yo. Geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah. Engke top Maliki, jang nu bodoh masalah. Jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese kana bae. Aing ngacenah kumaha aing geus kumaha sia bae atuh geus. Kumaha sia bae nu bodoh mah geus lah.
lah cenah pangeran batu geus ngahampura bae ka aing mah aing ku daek nage ka Mekah geus pohara sakeuna geus wah moal ngadengkeun kiai ngeribet sakeuna teh terus masalah tama ongkos jelema anu ieu teh anu kompetisi gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh akhirna nu elehnya masjid ibah heula ieu mah carita akhirna ieu masjid kan deuketah oh atuh kan dirinya make promosi woi dulur maningan ke masjid ieu anyar cek ngeunaheun dipakena ge al jadid ladid walau kal hamid pan kitu amat tah ieu ngeuna ieu ge sarua dulur ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka ieu cak ieu ka dieu cak ieu terus we woi maningan ka nu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun jangan tolol teh jelema ya pokona salat kana itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae cekeuna teh masjid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya salat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal salat bae teu kudu wudu ngeunaheun cek pada tah hese tah kos kitu tah nisbat di nu bodoh mah ye ge kitu toh padahal mah gampang kurang wudu ku arieu nih taklid ka Madam Maliki urang belajar wudu Maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah beda nah nya nama ieu na doang urang mah ngusap sirah aingnya nama dikumbah nu mantaknya nama kumbah ge gitu lang zet ka dieu kana sirahna beres jadi geus ka dituna toab amprok antal jeung awewe teu batal mazhab Maliki mazhab Hanafi nyan Hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah Maliki wabeh Maliki atuh ngahaja haji pendi masalah awewe teu batal masalah awewe teu batal terus sia mah oplok itu teu batal ge ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh ge Masya Allah nah urang lamun bisa mah geus bingung nah ulah ge talpek teh kumaha nah pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi bari kabeh batal ngising batal ulah kieu geus aing mah pas hitut aja sia batal henteu cak sante cak Hanafi hitut batal cak sia sia mah Hanafi urang lembur sia meureun itu batal kabeh lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atawa mimisan atawa titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal pernah nyana tetep sia batal tak kaluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh nekira batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang kaluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kurang balik deui ka Syafi'i ieu kudu kumaha ni malaikat seret nerakakeun talpek eta teu beunang mah geus kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki gae geunang justru ikhtilaful ummah rahmatun bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gustur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita masalah pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya kepiraon-piraunan pan urang mana kepiraonan kunaon sia teu nurut ka aing eta piraonna ge urang mah ngaji teh lain titah nurut ka urang Allah geus sakitu ketika teu nurut ka urang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid beusi naon beusi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere pan blon eta
sabalik nawali orang bantak jara rawuh jasa orang majeng Allah. Nah, wa antasumu khairul lakum. Puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Berarti berbicara hikmah. Nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna. Laparan beteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah. Niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Sebab tina ngalaparkeun beteung, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. Seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih. Teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci. Taharatir ruh wa safail qulub. Nazara qalbuk ila Allah, ya Allah. Hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum. Puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun. Menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika orang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae, saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh beteungna ku urang di laparan, awak leles, mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi, kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya, "Siapa puasa?" Puasa. Dahar atuh embung, kurang sieun. Sieun ka saha? Ka Allah, beusi disiksa ku Allah. Eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngelempre, bae sia geus teu boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun, teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang? Sieun ka Allah. Eta qalbuna beunta. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha? Sia kunaon lapar. Non kitu ngaranna nyang heui bae. Lapar. Emang kunaon puasa. Atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu aya naon ieu? Aya nimbulkeun
keistimewaan jiwa orang sehingga orang tertata rapi. Jam kurang didelekeun we. Deuleu ulu kakarak jam 4 2 jam deui. Geus dihitungan we. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Neuleuh waduh setengah jam deui. Gelas geus pikirkeun we gelas. Sia naon setengah jam deui diambean. Aing ngambean mah geus seger sagana. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Matak didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh pan sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok. Mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum, zakar parji teu dima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh imah Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Tuh apa tuh lihat tuh, bohara, ngarendeng juga orang Pakistan, ada kan? Mending mulai laki awewe deh, tinggal anaknya be, bapak pembina amat bapak ini, masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini jangan mah kur top kekikian, wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lah jeung Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang, adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah. Ditonton ku malaikat, kumaha perasaan orang ketika orang diharapan ku Allah. Lain zahir, batin orang teh keur Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar tek. Hawa piceun bismillah Allahu akbar tek. Terap
bedakeun zohir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zohir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zohir urang wudu, batin urang wudu. Zohir urang kekemu, batin urang kekemu. Zohir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zohir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zohir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zohiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zohir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunnya bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktina na kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endeu kira urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh seserian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun geus komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tun teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun mudag-mudag dunia berarti urang mudag-mudag bangke urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi norikoh urang mau norikoh teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye. Ayo sumbang atuh mama ieu. Insyaallah. Yang tarekat teh parugu kuari mah. Tarekat teh miceunan dunia nafsu jeung setan, endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Ngajilah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta. Lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon? Lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain, datang ka ieu lain, datang ka ieu lain, datang ka ieu lain. Plek aya kapanggih guruna. Wah ieu. Barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka dengan sakadar lebaran tasrek lebaran tasrek lebaran tasrek. Cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah. Nyana asup ka dinya ngaguru. Terima biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta. Pohara jasa muridna ge rebuan, kamasyhuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Junaid deui. Berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama maka karak nyana boga hati-hati doang ihtiyat. Geus rada nyai-nyayan ngan can usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua. Endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna rebuan tapi kok teu pernah puasa ieu aneh cek jadi ulah ieu aya ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ka guru dinu pertama. Tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kup kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa. Karek datang assalamualaikum. Ulah sok mang cek guruna. Ulah neuleuh daharna. Turutan mama daharna ku sia. Nya geus kaget.
urusan puasa mah gampang jaknya na. Ya orang ge loba nu puasa. Hewan-hewan ge loba nu puasa. Ya. Geus. Amun dek berangkat ka Allah, dek berangkat tayang usul ilallah. Ayo ku guru di dieu. Teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae. Cek harapan kieu aman. Tak kira terjadilah. Jahat teh. Encan ge ngomong aya teh jadi mah geus indit. Ih, pada kanyahoan bae. Aing moal geus indit teh kudu mah moal maksakeun indit. Balik deui bae ka ditu ka dusok puasa. Emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa. Balik deui nya ka nu puasa ka ditu teh. Nya di jalan ge geus puyeng we nya ji. Pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya. Ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya. Nah, ieu si kumaha mang-mang, aing mamang-mang. Balik deui datang da ka nu puasa bae. Datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu. Ka ditu deui balik deui jadi. Cak guru nu sok puasa teh. Ulah ka dieu. Ayo ka balik deui ka ditu. Sebab sia mah usulna bakal di ditu lain di dieu. Ulah di dieu. Sia mah nurutan puasana doang, ibadah nu lain mah teu diturutan. Jeuh, aing ka ditu dicarekan ka ditu dicarekan. Wah, sakena ieu teh beres si kos ge. Ayo ka ditu lanjut. Ulah di dieu. Sia mah ngan saukur nurutan puasana doang. Lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk. Teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah. Allah nyana geus terniang-niang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka jeung geus kieu bae kiaina. Ayo sia geura ka dieu. Hah? Ayo sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, cenah ieu. Teu beres sih urusan ieu. Langsung ada sujud da hampura bawa ieu. Deuk dihideung deuk dibeureum ku mama mah bae. Pokona kula mah deuk ku guru bae kageus ka mama. Di dieu mah dahar bae kajeun. Lah sabodoh. Alah lamun geus kos kitu kudu pasrah. Deuk kumaha pokona mah deuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae. Sebab usul ka Allah mah lain ku puasa. Lain ku dahar, usul ka Allah mah ku safail qulub. Bersih hate, dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur. Bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah. Heh, salah sia ibadah kos kitu. Geus kumaha bae cekeuna kula. Dar. Dahar ngana. Musdahar. Nama. Aduh, mama. Ake deui nama mah jarak wali we sih beuh kene. Nah, nusun. Ya udah. Geus dahar ke pondok, ke sore-sore. Dahar. Dah, jangan dahar wae. Aing irah dididikna cek ieu. Dahar terus-terusan. Turun dahar, dipanggil dahar, terus sore dipanggil dahar. Sore bang dahar, kabelah dieuna. Terus dididik. Jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate. Ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem eleh careuh mah. Ayahnya nama lamun sebeuh perem bae. Sabalikna aya numun sebeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae. Tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum. Itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna, nu itu mah 3 poe teu meunang dahar, nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna. Potongan maneh mah Junaid. Segala sia mah potongan dahar. Ayo dahar bae. Cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh.
dahar kobloh dina dicarekan moal wusul ila Allah sia dahar bae mah Junen ambo jana aya jasa ibu budak guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ila Allah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ila Allah mah carang dahar eueuh dongengna du dahar bae usul ila Allah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh cek nya aya yang si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyid mah maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia naon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junen Allah nitah ngan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mah angga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah iji saja nama Kangjeng Nabi mataksian dek puasa ke Allah dek teu puasa ke Allah ulah nurutan guru ieu mah dahar nah ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen hukum Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge hayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dia tekan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul yeuh awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sampai sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel galbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lit taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun di taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa
puasakeun mata, puasakeun ceuli, puasakeun irung, puasakeun sungut, puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku, sok milukeun puasa. Ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah saambe-ambeuna, ulah salempang-lempangna, ulah sacekel-cekelna. Sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa, puasakeun raga urang. Iyalah puasa khusus, puasa para sholihin. Urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa. Tah, siapkeun ti kuari jang dapur, abeh ulah kaganggu urang. Mana ka dieu? Panggil ku urang pamajikan. Lamun urang mama sini. Sini duduk sini. Lamun orang lembur mah nyai kade nyai. Diuk di dieu. Naon aki? Nyai jeung aki. Ieu deuk bulan puasa, kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur, pakaian budak, dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakna. Kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual habak. Tak etakan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu. Kalau mun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka. Kira-kira bakal kebal nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar. Teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema mah teu kanyahoan. Urang mah pan lain urang mah. Datang tamu dar emang aja tidak lagi puasa saya. Aduh sedikit lagi nih, aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi. Bom habak gilma kos gitu ya. Ye, tawa lain urang gajaran kos gitu teh. Ieu keur carita ka jero ieu mah. Urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur. Mantak ieu aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya. Aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae. Sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis. Ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sum'ah. Hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia. Mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema. Mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae. Lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh murang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang. Ada mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta. Cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang. Eta lah nu hese. Mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae
hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar iraha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika urang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtung nama atuh beuteung jebak usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah yang ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae heuh iyalah neangan burit caknya mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangan nya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urang ngan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urang ngan bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya can kanyawan di Quran ya leungit Quran masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ilah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang
ngitung-ngitung melalui hisab qot'i, termasuk epimeris, termasuk hitungan jenis. Ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan ti kulon. Na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masyaallah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bage teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Ya, itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun ti mimiti Rabu kemudian Kamis. Nah ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak, cek guru kula di Cipanas itu papih kitu kene kubang. Lamun urang ngitung 10 derajat, menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam. Lamun teu aya unsur-unsur ti nagara. Surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas Kiai Kubang Izudin. Lamun urang abah di dieu lamun urang nakwim menang 10 derajat engke ka ditu selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae. Ramadan teh sawalna naon ka 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur bae lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah ka dituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus ka dituna mah leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan. Nge lamun aya anu embu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat, bisa sabaraha derajat tah mah. Kumahanya na bae geus. Nah, tinggal lebarana urang Jumat. Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis Jumat, Sabtu, Minggu Senin Salasa, Rebo Kemis, Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe? 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Lamun urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumuli ru'yati wa tilu ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab.
teu bisa teterlengan ru'yat. Aju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah isbah. Ulah aya bayaran-bayaran. Geus urang kuari mah geus husnuzon, mana bae ge silahkeun. Nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha. Kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun, ti Jawa Tengah ngirimkeun, ti Banten ge aya ngirim, ti daerah urang ge aya ngirimkeun. Alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur, Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Tapos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5. Nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid, nyana guguru ti Ulug Bek, nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional. Ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula. Ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula. Lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam, di Jawa Tengah jago palak nu make sulam, di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam, aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make mah deuk make naon silakan. Ngan kula masih keneh make Sulamun Nairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Iya ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya sabun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah, lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat. Geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti Sulamun Nairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae teman guys. Loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate. Salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal wagang ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang Haji bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu
ngitan teu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok adu mantep sok adu yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah sok amat aing dihareupeun sia mah aing sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat, mengenal Allah melalui thariqah, kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna. Salila satahun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura. Kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura. Berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun. Urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan ge. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan, urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu urang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu tah urang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 urang haul abah lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta nu mantap Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia dibere tempat sebagai penghargaan deukeut da anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubungah sorga dua nadhirun nyingseunaan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira atuh kiai na ge kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira dudukeun di jalan surga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah tudukeun. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika kepanjangan sungut bule kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik sarua bae hese-hese tah
jadi ngaji mantek mah kos gitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun palesa badun kulun palesa teu kudu buktikeun bae kos kitu ulah jaritakeun mantek bari nyana henteu bermantek palu kuduna teh mah teu nyimpul geus corong Quran kiai mah corong hadis corong ulama eta kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong golgar si Amerika deui bah atuh nun teu bae ngan hampir kitu bae kabeh ieu mah keur carita kasimpulan dihenteu teh gatuh kitu bae dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidaw wa mubasysyirau wa nadhir kumaha kitu kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu gua perhatikeun coba ge ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia montak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama kadituna aya idkholu zakar bisa we teh ibu ruslan nikmatud dunya salasan faltu taban nomun wa qublatun wa idkholu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkholu zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tidituna kitu tuh gitu bae aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa iku cenah aduh masya Allah emang orang Jawa mah pikasirieun bae dikasarian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 bareng datang ka istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim gideg bae di teh di hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki cenah opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh dasar teh nyakola orang NU teh nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos kitu tah mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum hartina to'am teh kadaharan imimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jima nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui
komo aduh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta nah ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia terhadap hamba terhadap jelema tidak deket ke Allah nu opat eta ngahalangan deket ke Allah jelema loba dahar jauh jeung Allah loba nginum jauh jeung Allah eta mah deket jeung kebobule nomor katilu jima jauh jeung Allah nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta hees aduh aing mah boro jeung Allah jeung dulurna jauh jeung babaturan atuh jauh ieu molor nah ieu lah hijabun lil abdi anillah memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tatangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji nomor kedua na hikmah tidak diperdukeun puasa 30 poe nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang ieu sasakalana inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman di jero beuteung nyesa 30 poe ya Adam hai Adam turun maneh eta teh akan dilarang teu meunang di deketan teu meunang di dahar ku anjeun dirobak turunlah Kangjeng Nabi Adam nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat nomor kahiji daun sebab pakaian eta kabeh keuna dicopot ngan ampok-ampok doang nomor kedua kulit iyalah nu pake beber ampok-ampok nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam nomor kaopatna ieu adalah getah ambar opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam langsung turun di India ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud sanggeus sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh beak-beak 30 poe eueuh 30 poe ya Adam irfa hei Adam tanggah tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ke 40 poe na bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa
menang Lailatul Qadar baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar lain ku kitu bae Lailatul Qadar lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga eta Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil ya katarang abah ya katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo haju SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam tah mah masyaallah karim tuh iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah diberi jag-jag ku Gusti Allah diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkeun dina disarakeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cak Gusti Allah ya aqlu akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun wah akalan wah akalan teh geus kitu ngaranna pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik acan atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu
sahanjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi ilah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana sanjeun saha kaula kakarak pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wa anta yo geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae ana-ana wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa anta rabbu kaula hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusa ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae leumpang na bonteng suri geus ngalirik we aduh ieu nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek ngaharep ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya nantu tarawihna ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yuk urang ka ditu lah dinya mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah.